Sepi amat ya lembur. Bagaikan hidupku tanpa janda. Jajan lah. Jika engkau bertemu aku begini, perlu ku tubuh dan keringat membasah bumi di penjara. Apa sia ta di penjara? Aboh datanglah sia. Peng, hei, kenal sia? Repes ya, aing keratian vokalnya jeung isukan. Anjay, hendak jadi penyanyi tas ya. Lain, tukang bajigur. Ih, pan tukang bajigur sih? Bawa omong sia kribo. Atuh aing mah nanya be, nanya. Dengekeun ya ku sia, suara aing merdu. Jika memang ini tak ada harapan, mengapa aku yang harus jadi tujuan? Saat hatimu terluka, aku yang jadi obatnya. Tanpa pernah kau hargai cinta dan kasih yang setulus ini. Merdu kan suara aing, Pet? Ya, Peng, merdu. Tulin, aing teh. Merdu, merusak dunia. Haha. Pinajesin sakribo. Kumaraheun sia kabar kami. Kandeng sakribo basing ditelek doang ku aing. Ulah Peng, daging aing mah pahit karah. Atuh emang pahit, cek saamis boa. Heuy Peng, nyengan si ceking yuk. Lah, budak kos kitu di teangan. Kayak amun lapar mah balik sorangan. Ku amat sia, bae urang pan eta. Oke, oh. Geus ayo. Ji, eta masih bagus, samperkeun lah. Woi, naon? Gak ada, gak kaget aing. Biasa ya, berpikir masa depan. Masa depan coba dipikirin, diwujudin dong. Tarung sing buku bawaana. Iya, sudah ngalamun. Kalem be sih, kedenge bakal ngalaman. Tumben si cerdas. Atuh, aing teh ya. Ngomong mana dia? Ya ku jasa ih, kedora. Barang akan lain eta, aing minta tuh. Minta deui meuli itu. Di, gua barang dah sorangan aja kamu mah. Biarin lah, geus lah yang balik. Kurang asa sacungkring. Bodoh amat. Awas ya cungkring. Mun aing boga kulub dangdeut. Mau diberek we mah. Kemana ya si Cungkring? HS meureun Peng. Asa nama? Jangan-jangan Jangan naon tuh, Pak? ilu jeung si bagus bawa Peng. Kemana? Eta ke SCBD. Naon tuh SCBD? Nora sia Peng, hirupna ieu di leuweung. Makanya dong gaul kayak gua. Kumaha tuh jangan mah budak lembur. SCBD teh singkatan dari Sudirman, Citayam, Pok Peng. Nek naon tuh lelempangan ka opat tempat kitu. Opat tempat eta jadi hiji, Bray. Kumaha sih maksudna? Teu ngarti aing. Dijelaskeun ge, percuma Peng lah, moal ngarti sia mah. Kurang susulan yuk, sugan beta budak kaya. Ye heuy, menyusulan bae, deuleu tah baju sia dekil kitu. Emang kunaon aya dekil? Sage kulupek pugu. Mun dek ka ditu, urang kudu stil heula Peng. Lah, make baju ieu saena bae. Di ditu mah loba nu ngadu outfit karah. Outfit mata sia tah sipit. Mun urang ka ditu kuari, nu aya engke disengseurekeun Peng. Bengis amat teh tempat. Ngaranna ge Citayam Fashion Week, Bray. Dasar jelema, geus teu ngarumasa hirup teh. Maklum Peng, ngaranna ge perkembangan zaman. Daripada ngadu outfit mendingan ngadu bola jeung aing. Bener teu? Bener tah. Ndek ditajongan lah ku aing sukuna hiji-hiji. Mantakan barareu suku batur. Bareng elos lah. Sudah kawan, lebih baik kita fokus saja mencari sandi. Awak leutik ngelegit beta budak, doang kolomang. Parah sia, tapi bener sih. Wah, aman ya mau video babadok. Soalnya mau nanya budak, rengsek merakan aing. Wah, bener kan piring aing, eta budak mau barang akan. Awas pae dijahilan sih yang lepai. Koret sih. Budak lah. Wah, kebenaran aing sia dah. Naon Gus? Tarik napas selaunan, keluarkeun ti endep. Lalagan baik sia Peng. Kunaon ge? Eta si cungkring. Kunaon cungkring? Aing minta barang dahar teu dibere. Koret ta cungkring. Ai, parah amat tah si cungkring. Nangkana eta, kumaha lamun urang jahilan. Di mana kitu manehna? Tah diburi. Hayu Gus, sadeakeun. Hayu.
Tuh nyala deh aku udah. Abo, ngenamat tak budak? Babadok sorangan. Oh, babadong mah bedas tak budak, tapi awak mah leutik bae dong babogig sawah. Oh, bener peng. Budak koret mah kudu di jailan dah. Cerdas ya kribo. Kumahanya dak carana? Sia baru ide tuh. Henteu pugu, otak kang mangpet berai. Kalau ban ngakandok sih sia mah, jailan gitu tah. Yeuh meledek. Aju nu kumaha ieu? Ke. Nah, Naon kribo? aya si culun tuh. Aju nu naon? Ditanya nabain mau jailan. Geus gerak tuh, gerak-gerakeun. Woi culun, kadi sia. Naon? Sialan nu ka dieu. Lalu njak kasih culun geus saya samperin. Ada apa, Bro? Deuleut tuh ku sia. Iya, saya sudah melihatnya. Keren brother. Itu tandanya mata kamu masih cekas. Sia daek teu ngabantuan kami. Bantuan apa nih? Panggailan jelema itu tuh. Dimbung, Mang. Nanti dia marah sama saya. Geus durut bae sih digaya mirip-mirip ku aing. Ampun, Mang. Geus geura. Gimana tuh caranya? Lu jalani, nanti lu tenggor aja barang hakannya. Tapi, Mang, Geus ulah tapi gerak. Sabul sia. Sia, roti jijina. Sorry mang, sorry. Makana adalah pakai mata, ulah bibir doang digedekeun. Sampura tuh di. Belikan dayeng mah. saya nggak punya uang, Mang. Minta di itu ke Mas Sia. Mungah. Awas ya contoh orang katmu bibir catok waing. Mana roti kesayangan. Sedeng lah.